Bismillahirrahmanirrahim. Sanajan deket Baitullah, kos di urang we sanajan ke deket masjid, di lokal masjid mah teu nyahoeun tiang masjidnya. Atuh teu nyahoeun, da sabasa kali nya masa kokorolokan jeung masjid tapi teu nyahoeun tiang masjid. Deket ka majelis teu ngaji mah teu nyaho rukun wudu sarua bae. Batur nu jara rawuh nyaho rukun wudu genep nya nama mun ditanya 7 leuwih hiji. Ku sebab teu ngaji atuh bodoh bae teu ngaji. Jaya mun teu bisa turunan tanajan anak kiai atuh teu ngaji mah odob bae sarua. Bodoh bae tetep bae sanajan Habib teu ngaji bodoh bae sarua. Teu ngaleungitkeun ka habibanana, Habib mah Habib bae ngan teu ngaji mah odob. Sarua anak kiai teu leungit ka anak kiaiana mah mun di Garut Aceng atuh. Belah di Aden atuh ka Banten mah entus. Biasa tuh bagus. Aya teu ngaji atuh odob bae sarua. Bodoh bae. Nu ngaji ge bodoh bae. Komo teu ngaji. Ye, bah kula mah pasantren teh kabita jasa ge di akhiratna. Di samping kula abah emak pan nu ngabiayaan ke eta pan ka jahit ke bakalna ka sapaatan. Geus mah pasantren geung bae. Akhir zaman kieu sia yang mondok. Ih, anak teh nyaho ka internet beureun teh budak. Ortodok ting sih kudu hayang mondok atuh. Sakola cak yang sakola minimal sanawiyah aliyah. Minimal kus kali itu dong komo. Kadang-kadang saya jadi hayang jadi presiden menggantian Jokowi atuh. Eta disengsirikeun ku bapana hayang mondok bae disengsirikeun. Saware ai saware mah aya ceng mondok bae lah jaku abah teu kabiayaan. Eta kolot oplo de sarua. Aduh masya Allah. Geus mondok bae daripada luntang lantung sia di imah mending mondok bae. Ieu nu bener tan mondok pa kabeh. Waalaikumsalam. Di mana? Abdi di Jakarta. Saya Jakarta Pak Kiai. Ada apa? Menyantrenin anak. Anaknya ada berapa? Ada 4. Yang satu udah jadi insinyur, yang kedua udah ada perandas, yang ketiga udah. Tinggal yang ini mah nggak mau mikir Pak Kiai. Otaknya kayaknya ya Allah, kayak gimana kali ini mah anak udah pesantrenin aja lah katanya. Habis sekolah nggak naik. Iya. Masuk pabrik nggak ada yang nerima, udah pesantren aja lah. Agama maju temual tis, dicekel ku model kos gitu, hampir ditampilin teh jelema ku aing. Dengan cakate atuh sakitu ge atuh lumayan we, jang ganjel trip malah. Iya pesantren teh kos gitu nasibna. Tapi tetap baik luhur baik aneh. Sebab naon? Perjalanan para aulia Allah ayana di pondok pesantren. Eueuh dongengna jelema nu jadi wali kaluaran ti UI. Eueuh dongengna jelema jadi wali kaluaran ti Trisakti. Eueuh dongengna jelema jadi wali kaluaran ti IPB. Paling ge kadu tuh dek buahan. Dongengna jelema jadi wali kaluaran ti ITB paling ngibar-ngibarkeun kapal. Mal kebal raga kapal lage. Kok ti ikip mah ya paling ge ini Budi. Ini Bapak Budi. Ari kos gitu. Artina dongengna nu jara di wali kaluaran ti universitas tapi kaluaran ti pondok pesantren jadi wali kabeh. Nu teu jadi wali
asal kawin banyak wali mujbir. Dongeng-dongeng wali geus sararese jasa pi walieunana boro-boro kaluaran sekolah puguh ieu nu malah santren ge mimiti ngararaji jang syariatna supaya bagus geus barisa ngaji jamaah santren 15-20 tahun mampu mantep jasa urang mun ngadenge alatna jeung sajabana berapi jasa boga pondoknya anak kuari masyaallah santrina ayalah 100-200 santri mah di 50-100 geus bohara jasa jol bae pilkada kena hama jol pilgub kena hama mantap begitu kuari dek ditarik deui pilkada pilgub ku DPR ulama bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillah kunaon nasib kiai sugan bae rada baragus deui sebab ieu barusak jasa Tasik Ciamis Bandung Tangerang doang rada rapih ajur kabeh di Tangerang mah ajur kabeh eueun nu teu nguyuk duit bupati eueun nu teu nguyuk duit gubernur nu diumrohkeun geus sabaraha meureun ta kiai samaruk bagus meureun racun mantap goyang agama negara maka Allah ngadamel wali-wali yang dijadikan sebagai khalifah penerus dakwah Kangjeng etalah sok disebut duta laporan ke kedutaan yakni kawali ngalaporkeun ka Allah loba jelema anu ngadoa ku sorangan teu daek hasil tapi begitu make pelantaraan doa wali langsung hasil maksud jomblo jan boga pemajikan bae neangan hese teu dararaekeun bae nu mantak teu daekeun nyanana beungeut perang jadi serem kadelena gua awewe teh alabatan kareta sieun nyana hidung anu luar biasa kumis mablang atuh sieun awewe ge ya minta ke Allah terus baik tapi encan diijabah mentalah melalui wali Masya Allah kadelena ku awewe sakumaha Kangjeng Nabi Yusuf waduh tatanggana ge herereun Zawiti bogo kasih eta jacak aing mah ih sok itu kasepna aduh Masya Allah pohara jadi kasilep kasep peta doa nukos gitu gara-gara aduh ya Allah ya Rabbi nementak tawasul disebut man zaparobiha jelema nu memperoleh wilayah kana baban min abwabillah jadi lawang min abwabillah yubza'u ilaih yughasu ditulungan jelema bisadaid loba kariweuh kana naon geus kawali tuqda bi syafaatihil hawaid nu mantak pemerintah teh datang ka kiai pajar wali meureun da kiai datang ongkoh mere ongkoh hasil maksud mah teu atuh bangsana jing atuh emang atuh bupatina ge henteu ngawali-wali ieu mah deuk dijieun komplotan bae gunyana ge deuk dijieun persekongkolan atuh nu diwali-wali mah lain deui gunyana ge tah geus kos kitu bae berbagai lapisan masyarakat datang bahkan kafir-kafir ge datang eta teh digerakkeun ku Allah sebab nyanana ibun anir rasul sebab nyana pengganti Kangjeng Rasul alladzi huwal hijabul azam anu ngajadikeun hijab azam ku ari manu dimaksud teh pastarna nakiratal maksudah nu mantak urang sadaya nafsiran ngajelaskeun nakirah maksudah kuna di dieu ku siril khususnya
maksudna sirril khususiyah rahasia bangsa khusus yakni sirrul wilayah. Kok disebut nakiroh maksudah kunaon eta gitu. Wajah tasmiyahna naon numantak sirrul khususiyah dijadikeun nakiroh maksudah. Urang mun ngabahasakeun sirrul wilayah sirrul khususiyah langsung ke harti wali. Tapi ketika nakiroh maksudah urang can ke harti. Nah wajah tasmiyahna ieu sirrul khususiyah dijadikeun nakiroh maksudah naon. Oh iya numantak dijadikeun nakirah maksudah litun karo awalan sebab khususiyah teh awal nama diinkaran jelema masantren encan melalui khususiyah ge geus diinkaran kakarak mondok doang jadi pergunjingan. Aisyah Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana. Oh masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang. Bari sakola tante di pasantren modern apa salap. Aisyah Asep deka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Tak budak. Masa depan suram si Asep. Kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang geus diinkaran. Dinaha-naha kurang lembur bingungan zaman internet masih masantren salapi deka rumah sia hirup ka harupna boh budak mun deuk masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia kajeun kumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia. Aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo beladina si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat kuari tambahan ngaranna Asep Junaid tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh, jasa hebat jasa ya. Wari dihitung-hitung teh 10 tahun. Luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna, nyana sambutan pribumi, nyana kabeneran kori nyana. MZ teu datang jaga supaya nyana deui. Ngadua terakhir nyana deui diborong. Malam eta menang 5 berkat. Nyana kabeh geus mulai. Jahe si Asepnya tetep masih keneh jadi pergunjingan 15 tahunnya nama santren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can rencana kawin can geus 30 tahun uis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh Jasia tuh sakit tuh bang bisa gak dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa maing teu bisa neuk naon tuh neuk riyadhah bener ya tereh Junaidil ya neuk riyadhah cekeuna ieu ka mana ka Gunung Karang wah jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana kuari mangaheyeuk dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih rek kebeneran aya. Terus kunyana diolah zikir terus datang ke tijahar datang ke kopi wulu mulai baju na cumplang campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah bodoh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus ya sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah
nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial. Waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran orang nonton golek yuk aya orkes deh ente lah ente bae jangan nama serba ente gaul tilok sorangan bae. Waduh mantep jasa indung bapak nangis geus bingung Sep aing mah sia asana. Waduh sia sih dek jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu. Kadang-kadang aing sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia dek ka mana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan sia dek urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah boh budak Sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun negara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae. Wah Sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae. Si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh timiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang-campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa masyaallah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngaji nya nama ayana lain dihareup di tukang bari ngarokok eta si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeuleu aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjal nya sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji. Si kiai cerdas sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan. Lebih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep di itu keur diuk bae kok ya di dieu geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ke tukang kopi B ya ayo tadi tuh ngopi ya tira ti isuk jangan nama ti isuk heran aing geus ya Sep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang-campling tinggal cumplang-campling lain deui Sep ayo orang balik henteu antun balik kalau mau di dieu bae henteu ayo ieu kaje dia naik di dieu gua ditawar tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo dihareup di dia moal ente ayo ieu babareng aing bareng ente ieu moal manuk di dieu bae dan oh teu jadi geus begitu datang ka Iba Asep keur azan Allahu akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak cara moal tanyakeun coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadieuna ira jasar gawe di dieu ji sial meureunana si Asep kumaha ieu lalakonna wah geus mulai tah ieu cumplang-campling geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep naik derajat si Asep aju kunaon teu laku ayo bah supaya yang laku bae gegeran yang umroh
maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh aya bayar duit ibu gua aya di ditu barang atau emas bayar jual tanah mah ese cenah musuhna emas bayar nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep sia emang kunaon yang bisa nyahoan gitu enggak ulah sebengas pokoknya eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang Masya Allah isi Asep wah tuh mulai saya seminggu kan Waalaikumsalam Sep iya laku pugu iya naon ulah umur saya 30 can kawin sarua atau maju lain gitu Sep sokan sarua gitu atuh sarua masalah ente mah minta doa na bae aya Asep onam sama teu kawin kita mah aya tung geus teu kudu kawin lah ente mah yang doa na bae anak aya kade ciduhan macain poh dah geus ka ditu bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bener-bener Raja Malende ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh nu hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna teresep kuari paling cinta nu tadina geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun nah ieu lah nu mantak disebut nakirah maksudah awalna mah nakirah dicemooh wa tuqsadu sanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakirah maksudah lantaran geus aya siril khususiyah kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na paceg dina khususiyah baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipicenan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunya kamari masih itu ngabereleng mobilna neuk make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 nah tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan we etalah dunia nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae geus melalui riyadhah mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga 2 rupa mun teu nyacan ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat ulak ta'aluk putul patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru
jangan ganggu manusia dibere orang teh nafsu dikendarai ku setan dipicenan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku harimah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadi nama anjing hideung nu nungtun urang ku harimah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-borona naon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kukumaha ka sorbanna bae sieun. Ai urang mah setan teh atuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tatambahaneun maisha boloon. Doh kan, ayo setan terus tayu mah ku si Asep setan bisikan-bisikan nana dan lain sebagainya dipicenan geus eueuh makhlukan geus eueuh dunyaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setanan murni luar biasa. Asep hiji bae Allah masih Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang sesepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha ayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab diri nama maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udang-udangna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos kitu nah iyalah nu mantaknya na sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan kos kitulah si Asep wah istimewa nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat badat tamakkun minak maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa lahirlah rahasia kawalian sohibuan nu boga rahasia tersebut badal khopa sabadan nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu na neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieuna memeh perjuanganna neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieuna keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busur kalim belah dieuna luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganna pait anu luar biasa kapaitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah nu mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana daun bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok ta eta wararese ge ngabersihan batinna sabada khofa
nyilip bola mantak di pondok pesantren mah tempat yang nyilip maksudna ka ditu dek neangan siril khusus ya geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai oh lah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah ku harina dididik model kos itu kunaon kiai teh dek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun ja duit mah loba di bank itu apa hari itu pokok gitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim kunaon tadi modern ge teh jurusan jahannam ieu mendek dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese kunaon sih kiai henteu narima awewe babari nyandung nepot eta pan sekolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae tuh kan henteu cenah kiai mah ngadidik didik teh podol sero lah bohong buktina ka dituna kiaina loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belum teh kiai kainjem ku setan nah dimurnikeun dek dididik ya teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mentalna geus mental dunia dididik di sakola geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mentalna nah iyalah di pondok pesantren dididik nu mantak lamun kiai na hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajeun kiai na mah gedong ge belum teh kiai nya aingnya nah hebatan ai santri teu meunang atuh geus jadi kiai jiganan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak aing murid mah sabodo teu meunang jeung bakakak anjing tembak ge ulah wah ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah mah tah ieu keur carita ai geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah etalah si Asep teh keur ngariadohan eta ti mimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafadhil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama di jauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aju ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh kamu bupati bah datang ngusruk tuh bah camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk bapak na ngusruk naon naon bah ya basa luhureun ngusruk naon ringsak teh geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kiai ringsak nah eta terdiri daun atuh datang bae sebot nya nama urusannya urusan orang mengaji bae nya nama urusan dunia nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Qur'an orang mengurusan Al-Qur'an toja iya orang jeung nyana atuh bae datang bae orang mah menghormati kemanusiaanana adapun tujuan-tujuannya atuh masing-masing bae nyana urang-urang tabun kiai geus kos kitu kakarak eta kungsi riado ieu mah lain proposal Pak Bupati kok proposal abdi can turun bae. Oh, ke. Atas sama naon karep pondok pesantren naon? Anu. Ah, tuh geus asal geus kos itu bae ringsak tah mah geus.
ringsek pamanggeus tah eta nu cilaka ge kos kitu berarti jang kepribadian anak lain jang umat tamanu kos gitu mah ngomong doang umat nu jang umat beberesan heula diri riadohan mujahadahan engke bakal manfaat halayak rame manfaat negara dua beh menta nasehatna lantaran nyanana sakitu bae ka Allah geus bae eueuh di deuleu iwalti Allah eueuh nu ngait di hatena Allah jadi omongkeun ku pamarentah kajeun teuing nya mah mung tukang ngomongkeun ieu diaromongkeun ku masyarakat baik jacan apalin ieu masyarakat mah diomongkeun ku kiai kajenting ja kiai mah emang sumber takabur kiai mah geus jadar mah tenang-tenang bae diaromongkeun ke dosa ge ja aing mah sabodo teuing di alam jeung dicacat sakitu bae sia Pak ja aing mah ka Allah alam ku sia aing ka Allah cacat ku sia aing ka Allah bere ku sia aing mah ka Allah teu butuh pamere sia pentak ku sia aing mah moal ja aing mah pelit si Asep loon ya katungtungnakeun